maka ngembangkeun agama teu perlu khawatir. Sanajan loba jelema nu ngarong-rong pasti bakal aya bae nu mencintai kalau hiji-hijieun pasti. Cicing di lembur magahan alif-alifan alif jaber aba jaber ba aba mim jaber mata jaber ta sin jaresi ya jaber ya mata sia. Masa gitu sih? Pan eta teh ngaranna Qaidatul Baghdadi, tata cara membaca Quran make cara Baghdad. Ayo make jabar-jabar be jabar ba atau jare ita eta teh di Baghdad Irak ya urang ge lamun ka Irak ka ditu ka Irak teh kadengkeun budak lalit teh sarua jeung urang alif jabar apa jabar ba apa hari gua manggeus teu make iqra teh eta teh kan dibawa ku para wali ka dieu nu heueuh ieu teh datang ka urang teh aya liplasion alaiha ba wahidun min tatiha eta teh tira keneh Qaidatun Baghdadiyatun kan ngan teu nyampe ka dieu ka Indonesia nu nyampe teh nu make jabar-jabar kuarege geus hampir heueuh kajian di geus teu bisa beda berkahna beda mantap kan ya andai kata kuari make sistem ikro eta mah ulah dileungitkeun nang wali eta mah tetep be jabar alif jabar a jare Gusti nu agung berkahna cak para kolot cak guru-guru baheula teh berkahna nu beda lalancarna cepat kuari teh budak lalancarna cepat ngan teu daekeun tadarus. Tapi nu baheula mah yeuna make alif beraba aja beraba tadarus beda diris lah gitu rada diris tuh eta kan kakarak magahan alif-alifan doang ge nu ngahina loba jasa tatangga ya so ustadan teh jelema mulai tanya semua itu peletak-peletik so ustadan ya Allah geus teu mempat tah diomongkeun kos kitu terus bae nya ngucluk be magahan detek mulai ka pamajikanna ngomong eta saya salah kisia magahan kos kitu be eta teh eta engke boga anak sia eta parabna di mana sia kupuyangeun ngurusan dahar kiai ya Allah ya Rabbi segala ngomongkeun parabna di mana geus mulai ngomong euy ka ditu na ulah dideuketan nya mah euy kunaon atuh sapirangan ukur para berkat doang kana bararuduk ih Gusti nu agung masyaallah ieu ulah aneh nu ngahina nu mencaci nu memaki ka para ustad ka para kiai atuh ulah aneh turunan tah mah turunan nabi rasul baheula mos kitu geus be ajeun antepkeun berarti eta teh nyana teh berarti kan turunan Abu Jahal berarti kan asal anu jelema nu ngahina ka kiai ngahina ka ustad oh ditongkon saya kuy aing baheula nonton Abu Jahal kok nonton sia berarti kan ya Allah ya Rabbi ye 1000 kali ke bakal aya nu ngahina bakalna aya bae nu karunyaeun ka Ustaz Jol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ieu kana ndek ngobrol we ya Ustaz. Qul alhamdulillah boga mili ieu benang gusuran tah jang Ustaz 1 juta. Uy pi. Moal aya eta mah geus dibantu Allah. Wa minhum mayyuminu bi wa minhum man la yu'minu bi. Aya anu ngahina, aya anu ngadukung. Aya anu mencaci, aya anu cinta, aya eta geus dibagi. Terus masyaallah setiap muncul ustaz di mana bae bakal muncul para pecinta-pecintana. Pasti aya. Ndek nu kumaha bae ge. Walaupun di sekitarna muncul para pembenci-pembenci. Iya tuh geus kos kitu tah mah geus ku Allah dijelaskeun wa minhum man yu'minu bi wa minhum man la yu'minu bi. Ieu kan ka monitor kabeh ku Allah teh ditempokeun jeung sajabana masyaallah wahara. Ulah kumaha pedah magahan budak leutik alif jaber a ba jaber ba eta nu
panggedean ibadah mecak abah teh abah. Sebab ustad nu magahan geja ya kan. Coba ge aya acara teh di lembur eta moal di Al Mukarram nya moal geus be mojok be nya nama. Malah mah aya nu teu nganggap sagala kan. Gusti nu agung ngariung ge teh beriungan ngondang Kiai Pudoli. Ya kan? Masyaallah bakakakna kuade dari Kiai Pudoli. Anggur baragus teh aya di hari penjata tapi eta ustaz mah kali jam berapa atau tetapi hulu batang bae cenah cocok bae sakitu cenah mah masalah nu angamere anu ngomongkeun Al Mukarram eueuh kayaknya mah berkat teh naik tetapi hulu bandeng wayah nyolateun nya nama tetep can kabere salat hadiah encan kakarak ge eta bae nama tetep sholawat doang hadiah mencat kurang jeung Ki Pudoli bae masyaallah eta angel datang kana Al Mukarram angel teu perlu sedih kunaon buah-buah mah eta anu mulia menurut Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah dongeng abah teh apan almarhum aya hiji wali munajat teureun ka Gusti Allah Gusti. Coba kulah hayang nyaho nu pangmulyana zaman ayeuna teh saha ieu teh terus sapoe salat hajat munajat ka Gusti Allah can meunang alamat dua poe terus bae sanggeusna babulan-bulan munajat kakarap aya impian. Sia geus hayang nyaho nu deukeut ka aing kuari basa ayeuna teh datangan ka hiji lembur anu ngaranna Mang Anu. Ieu mah impian meureunnanan kembang hees meureunnanan isuk na ngimpi deui seperti itu. Datang ke 7 poe berturut-turut impian seperti itu. Datangan sia ka lembur anu Mang Anu eta anu kuari kuing jadi kakasih aing nu paling deukeut kuari jeung aing. Masyaallah berangkat ayeuna dibayangkeun beuh meureun pasantrenna guade meureunnanan eta teh santrina ge ngarebu meureunnanan meureun geus kasebutna ge abuya meureunnanan Al Mukarram Al Arif Billah teh meureunnanan geus aya gelar kaha meureun Kiai Haji Supedi AF meureunnanan. Ternyata kan begitu datang ke lembur nu dituju teh ya nanya ke masyarakat dinya aya abuya anu ngaran anu culak cilik ka bija eueuh sugan kiai ngaranna ja eueuh sugan ustad anu kabeh luak lieu cap masyarakat di dieu teh ya ja aya ge eta mah Mang Anu eta mah eueuh nyebut ustad di dieu can nyebut lagi Mang Anu eta mah. Coba tuh segati antar kula ka ditu dan kapanggih lah ka cak pamajikana di itu di sawah jangan nama macul bae di sawah cekeun teh alamat salah gitunya salah kasih tunggu bagi piraku wali ieu teh teu aya nu nyebut ustad-ustad acan laju terus be macul di sawah kilang kitu ge beunah ieu ditangguhan bae. Akhirnya kan aya datang kujuluk jauh dadapul lima aja bari mah manggul pacul teh ya bawa bejana ilu ngendong dirinya isukna ilu ka sawah memperhatikan tipe ting punya teh diperhatikan be eta teh atuh ngaranna ge papani ari ES atuh karek kadenge ka tetangga jeung keur beurangna urut capek kan eta teh ayam itu nyawali memperang gandengnya jangan nanti jekiran ya Allah ya Rabbi Gusti Agung iya kan munajat deui ka Gusti Allah Gusti kasalahan beureun aya informasi eta jelema bingung jangan nanti ya Allah ya Rabbi terus beda tangkat 3 poe paneta teh nya ngintip ngendong di dinya sanggeus nates baeuna ngobrol wak cabalaka bebeja
Iya kiai mamang sugan boga wiridan jangan teu wiridanan sugan kumaha ari sapopoe kumaha bae jak ulama kieu doang ieu teh asal tas magrib ulama gahan budak ngeja alif jabaraba jabarbala sabarahan meureunanan jelema ge kon puyang sabenerna mah atuh kumaha teu puyang na kopi akula pake main bola coba eta teh dicarekan hese teh ya Allah ya Rabbi Masya Allah sebelah tuh kumaha deui atuh salat isya salat teh jeung budak leuleut teh hitung-hitung mah hitung ngajar budak salah betul aja hees kula lantaran isukna kula mah biasana di sawah jadi soalnya capek ayeuna teh tuh isuk-isuk kula teh balik ka sawah di sawah teh aya sababaraha tatangga di dinya maka kula sok dahar berjamaah bebarengan aya meureun opatan limaan mah tatangga nyawah terus beberes eta kula sok salat berjamaah di sawah sakitu doang pagawean kula mau unggal poe Masya Allah tah ternyata jelema anu diluhurkeun ku Allah Subhanahu wa taala lain kos Kiai Pudoli anu bakakan aku teh ya orengan lain ayo coba Masya Allah lain anu di Abu ya lain anu di Al Mukarram aku Al Mukarram lain pasantrenna gede lain santrina ribuan lain ternyata nu luhur menurut Allah justru tukang magahan ngeja nu nyebut ustad acan kadeh teh kumaha ya Allah ya Rabbi Masya Allah seperti itu luar biasa kan nantakan ibadah ka Allah teu kudu kumaha urang teh teu kudu raribut wali mapan ieu Masya Allah saingan ibadah ka Allah lantaran ieu parebut jadi wali aya nu nyalip sagala muncul di anu mursid muncul di anu ternyata ngaranna parebut wali kos gitu kan teh ya Gusti lagu teu kudu hese-hese urang ieu kieu bae kieu bae kula ngadampingan guru urang almagfurlah Abah Uci kula ngadampingan heulanan terhitung dimulai Abah maot tahun 2001 awal datang ka pupusna sugan eta teh guru urang teh teh wayah jikiran datang ka popea ngaranclang jan itu biasa aja terus ya Allah sugan laju eta teh yuk ngayakeun kumpulan teh behalpoh laju maraji ini masalah bener luar biasa saminggu sakali terus kula jaieu masih nyaho keneh deui waktu keur masa hirupna Abah kula teh sugan Abah sarua kos kitu biasa bae aja normal teu aya perubahan naon teh biasa bae teh Gusti lagu atawa sugan laju nyieun kartu nama mursid aya ge ieu anu digigireun kula mursid Haji Pendi Aep cantik tuh wala jaya bae kartuna ja biasa bae eta teh ya ayo kula boga guru atuh dicaringin almagfurlah Abah Usuf caringin Masya Allah pengarah luar biasa kan Abah Usuf caringin teh ja atuh biasa bae sugan lajuna teh be aya jeung kumpulan maca jikiran bebarengan lu datang ka ngarancang kopea henteu ja henteu ye atuh pan teh norekat Abah caringin mah ji dicabok teh bae ngomongkeun teh norekat hayu nyaho di mana ye anu mantak kula nyaho jasa jaho kula teh Masya Allah luar biasa tas lebaran Fitri bulan teh digerokeun ku Abah almarhum geus sabaraha taun sia mondok dicaringin sakean bah geus tamat geus sabaneuleut di dieu ku Abah kitab gua diiwir-iwir di posku ieu sia ieu macana kumaha ieu mah puyang
astagfirullah nan capek-capek teh ieu sugan teh deuk di alam pan eta teh kan ari dijaringan mah biasa kan eta teh tulisan surahan teh pan mubah adab sugan kula mah deuk di alam teh eta teh kunaon di kieu kumaha macana ieu kieu astagfirullah tungkul kula teh geus engke nya sia teu kudu nangguan keluar teu kudu nangguan dikaluarkeun sebab lain naon ke bisnis yang ngarasa bisa kena gede hulu sia engke tas lebaran haji siat yang ke balik ke aya si Uci ka ditu ku abah dititah nah abah teh abah albatum nyebutna kang urang teh si Uci be ke si Uci ka ditu sia tah ngajemput sia masyaallah mbah geus bae kan kalau tetep berangkat teh kan kacaringin tes teu bebeja kula teh bakal nakaluar ka babaturan henteu bakal kaluar teh henteu teu bebeja kunaon bulan ieu Sawal bulan Hapit aya pengeluaran bah sedengkeun eueuh dongengna dicaringin ngaluarkeun bulan Hapit eueuh tilok aya bulan Hapit pengeluaran biasana ge mulut kebeuli ditu ieu mah bulan Hapit pengeluaran terus bekula kabawa keluar tes bebeja ka abah jaya pengeluaran ya bulan Hapit teh kula teh keluar seuri abah kula teh luhur guru sia si usuk cek kitu teh luhur guru sia si usuk laju teh depan aya nu nanya babaturan aya kula teh besa babarahan babarengan jeung abah caringan ieu kok bisa aya pengeluaran cak abah caringin nu mantak aya pengeluaran bulan ayeuna haji ento ku bapana tita kaluar jijawan deui bae ayo coba lamun lain ahli toriko moal bisa kos kitu masalah moal nyambung mantakan sahanu deuk ngomongkeun abah caringin teh bertoriko dicabok dia moal bisa ngomong kos kitu tah eta teh ieu sing hade masyaallah tapi kan ieu kukula terus diperhatikeun gerakanna kahirupanna tapi henteu pernah babarengan lolo datang ka ngarancelang kopean henteu biasa bae normal masyaallah urang nu jelas yuk urang kabel ditu kabel kulona masyaallah Abuya Bustomi Abuya Itia Abuya Cidahu anu sakitu luhur luar biasa teu pernah kula nyaksikeun anu henteu barariasa aja ieu biasa bae ngariung biasa kieu masyaallah ari kuari persaingan ieu mursid luar biasa boleh itu muncul mursid, boleh itu muncul mursid, boleh itu muncul mursid. Iya kalau banget mursid, masya Allah. Tebe nyariun fotokopi tebe dararatan kayak teh kok kula nyaho. Anu mantak nyaho pandaratan tanu di bareatan kakula ka dieu. Kiai ieu teh di dieu, masya Allah, tebe ieu ambu alaiha amat piwalieun. Lain kos gitu saya gawas. Lain kos gitu geus urang mah kieu bae biasa normal nurutan para masai nu jelas. Teu pernah abah kula ngadongengkeun tentang tuh Syekh Husain carita seperti itu. Teu pernah abah kula ngadongengkeun tuh Syekh Agung caringin seperti itu. Masya Allah indah sangat luar biasa. Normal bae kehirupan. Biasa bae ibadah ka Allah Subhanahu wa taala ibadah ka Allah. Untuk kudu bersaing toriko ya Allah si eta kamari keneh mah teu can bertoriko biasa-biasa bae barang bertoriko gede hulu geus pokona mah aing mah anggeus kabeh datang ka Latifah 17 amat Latifah datang ke 17 Masya Allah keteng saya aing geus dibeat kuari tinggal nebus kawalian. Ya Allah ya Robi, wali kok bisa ditebus? Normal biasa deh. Geus mendingan urang teh ya tuh menghikmat anu sesuai jeung ajaran para masai. Carana urang teh nyucitakeun ka para wali Allah Subhanahu wa taala sugan be urang kasupkeun kana ayat wa man di antara
Allah aya nu benar-benar iman ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ieulah urang termasuk wa minhum may yu'minu bi anu benar-benar iman ka Allah Subhanahu wa taala, iman ka baginda Rasul, iman ka Al-Qur'anul Karim, iman ka para ahli-ahli Allah, wali-wali Allah Subhanahu wa taala, iman ka para sholihin anu bener-bener perjalanan nanti ridhoi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah masih panjang kene ieu teh ya. Teu perlu urang susumbar dalam kehidupan ibadah ka Gusti Allah, toh kamonitor kabeh ku Allah mana nu bener jeung nu mana sanusan. Kabeh kamonitor ku Allah Subhanahu wa taala, boga wiridana anu bener hayang nyaran ridho Allah, jeung hayang nu kasohor ku jelema anu bener-bener ikhlas, jeung hayang anu pamer luar biasa. Ieu teu kudu mengkerek awak urang, bakal kanyahoan ka Allah. Wa rabbaka a'lamu bil mufsidin. Allah Maha mengetahui